samarana gitu ya roman si Eli, si Desi, anu ka dieu sararepi amat di Tanjung Budi. Piraku aing kudu ka imahna halulap amat aing. Lan, kenaon dia? Woi, timarana gitu dari ya, aing mati tadi nyaran dari ya kemana gitu? Lan, di ditu tadi rame jatuhnya enon, Mbak. Lele yuk. Kadia lah ge, aing urang ngobrol lah kadia. Emang rame ku masih? Udah masih si Tika gelutin si Yanti, tapi tuh gara-gara non. Pasti ya gara-gara cowok. Li, itu mungkin seorang Yanti jeung Tika gelut gara-gara cowok. Itu mungkin cek mah. Siapa tahu. Ilan orang mantunya jelema. Bisa jadi. Coba ke, ayo orang tong heula ke talang siapa tuh masih rame. Ayo selah yuk. Emang ribut kunaon sih? Aing mah penasaran. Ayo geran aing heula ieu. Penasaran hati aing. Lan, hari dia ka mana? Lain rerengse. Teh, aing rek nala si Yanti jeung si Tika heula nya gelut sakedeung bae. Di talang cenah ge aya nu ribut. Hotel nu gelut di ditu nyeukedeung bae. Ulah kebel-kebel, deuleu ta imah pabelata can rerengse. Aing capek rerengse bae. Geus ayo.